Numandak jeung wali masing hade. Jeung wali masing hade. Pernah terjadi di dia aya anu maling motor. Keur tahun mana? Nu hiji dibalikeun, nu hiji makan teu dibalikeun deui. Antepkeun bae. Ulah rada ngadoa saeutik. Kunaon nya teu kebel ngaku ka imah. Hiji, nomor kedua orang gelam, leungit duit eta mah terus. Ukur diserahkeun ka Gusti-Gusti, jatuh duit du Gusti, eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya. Ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga. Eta mah ngan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba teh. Pamalingan bloon. Atuh kunaon duitna dibikeun ka kula, atuh kula nu untung kan. Nu leungit Ki Haji pamalingan mikeun ka kula. Nang Allah kan berarti. Isukna Ki Haji bebeja. Ka kula, duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta hari teh gitu. Oh, ieu tah lain. Jeuh. Bek Kiai nu maling ieu. Bisa oge sih jakola teh atuh ja Kiai ge maling wae maling bae. Tapi jangan terpercayain digitukeun mah.